Ieu doa teh Kang aya dina kitab Imam At-Tirmidzi. Dina kitab Imam At-Tirmidzi cariosan kasauran Rasul nalika tingkah berhadapan jeung problematika hirup. Nalika susah we cek urang. Tah mun papanggih jeung kasusah, kasulitan baca cenah ieu Rasulullah sok maca eta. Teu panjang Kang doana ge entah Kang. Nah kunaon yang anu pondok datar hayang panjang wiridan. Aya nu minta wiridan Kang hayang wiridan bisa lancar tapi tong panjang teuing tuh geus mau patahan pan. Ulah panjang teuing cenah. Kieu ya Kang ya masan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu bika bi imanin sahihin wa ilmin nafi'in wa amalin sholihin wa malin mahmudatin wa nasabi qurrati ainin. Eta doana sakitu Kang. Katalar teh sekali. Katalarnya lah. Lah aku teh katalar. Handphone tadi si Bang. Tos tata. Hedat anu hirup, anu jumeneng kalawan rahmat Gusti, abdi nyuhunkeun tulung ka Gusti. Itu supaya abdi jadi jalma nu boga iman ilmu manfaat, amal soleh, harta mahmudah, turunan nu jadi ahli Allah, turunan nu jadi kabungahan hate, wana sabikur roti ainin deh, turunan nu jadi ahli boro-boro benghar boga anak, jadi ahli usul kekasih Allah masukan we nyapaatan urang di akhirat teh bener kan? Keun jang sing sobar pakir oke, ari jadi ahli Allah mah anjeun bisa nyapaatan kolot meneh di akhirat. Sabab kekasih Allah mah selalu disaur ku Allah. Is'al ma sita ya habibi. Ka di akhirat, hei kekasih-kekasih kami, kumpul, hayang naon maneh ayeuna, sok geura menta ka kami. Cek Allah kitu mah.